hakna bujen-bujen mulus jalma anu loba jalma rea kadang-kadang keluarga orang sentiasa dengan jadikan panutan keluar keluarga can jadi panu urang macan jadi panutan maupun jadi pamimpin urang macan jadi panutan keluar keluarga kadang-kadang bahasaan dari hal urang masuk di keluarga oh saudara masuk berarti akan sama jadikan panutan keluar bujang-bujang panutan keluarga diri urang oge santia berarti urang kudu diusahakeun pada Tuhan sebab diutusna kanjeng Nabi teh keur nyempurnakeun akhlak gitu ya. Anu tadi bahasa cerita keluar lamun dados insyaallah bakal selamat bagja dunia akhirat dan urang manggaros salat biasa nyaeta ngarahkeun anak insyaallah tapi lamun urang biasa ngarahkeun anak kana jalan anu sae mu padang Allah jeung Rasulna paur ka dituna jadi musuh nu bangsa saged nu kadua nyaeta cinta bahasana cinta kana harta so kira-kira urang contoh aya koda kayak tanya ibu aya tanya aya eta namun urang gaduh dina pesak teh dina pesak 100 ini 100 nuka 250 nuka 20 nuka 4 10 anu kalima ini kali 5.000 anu kali 2.000 kira-kira ya sumber kana koda anu mana anu kagenap anu kalima atau anu kahiji ya eta teh keur saha eta teh keur urang kene keur amal soleh keur bameut alam akhirat tapi kadang-kadang urang teh mikir wah naon artina cinta terhadap harta nah bedanya alhamdulillah pada teh alhamdulillah 200 ribuan dibilang teh dicapai alhamdulillah eta cinta harta tentang tu eta harta nyelametkeun dunyana jeung akhirat lamun tiasa ngaralakeun cekolot maka teh urang ulah katumpakan harta tapi urang kudu ditumpakan eta dikuah kieu teh ku harta bakal capek lamun kuah kieu eta harta urang insyaallah bakal tiasa diatur ku urang tapi biasa jadi biasa eta teh ciri naon ciri cinta kana harta man la malalahu jadi orang mah hakikatna teu harta punya harta orang oge lain aku orang anu disisingan sanes urang tapi urang eta urang diciptakeun ku Allah nya eta harta anu Allah dititipkeun ka urang cari dina demelan Gusti Allah tapi naha bek ngajalankeun kana parentahan Allah dalam harta sok mikir padahal hakikatnya orang terbuka naon dan dijalankan kan perintah Allah Ta'ala tapi nah kamu dikasih kabina-bina an dia urang mah pasti di Agus teh nomor kaget sabaraha 2.000 ibu 2.000 alhamdulillah daripada alhamdulillah di gunung-gunung kembali dibuka kira langkung 400 berdua kira langkung dina sejuta teh apa aya langkung 550 alhamdulillah gitu ya gitu alhamdulillah di gunung-gunung mah sakadi insyaallah tapi urang niat karena Allah gitu niat kadang-kadang kita harta cek sebagian katakan bila mana urang geus disobayahna teu meunang kudu angkat ka mana ngajalankeun rukun Islam nomor kasabedi nomor kalimat da teu sagede jamal harta angkat naon margina sabab teu ngedepankeun parentah Allah cuma ukur-ukurkeun hawa nafsuna aya dina dirina bahasana cinta kana harta seueur anu eta nu benar ngajalankeun parentah Allah rukun Islam nomor kalimat nya tah eta teh ciri-ciri cinta kana
tentang eta harta nyaeta naon nyelametkeun dunya jeung akhirat. Bunga hartana di alam dunya walaupun teu pake ibadah tapi sagede di dunya aya siksa ti Gusti Allah ke di akhirat. Dhahiruhu wala batinuhu wala. Dohirna salamet ku hartana, bunga ku hartana. Sagala pahayon nyata laksana tapi ke di akhirat menang bebeudut ti Gusti. Beda itu dijalankan karena kaburuan tadi berdoa datos dewasa di dewasa terus kolot pohon ada di sini representasi tu sampai dua sampai 2 minggu sebulan 2 bulan nya bahkan kami kurang buru-buru taubatan kesalahan kurang leuh urang boga harta buru-buru jalan-jalan karena hak di kewajiban dina jalan Gusti Allah kumaha lamun urang dan seperti itu. Oke, di hadapan Gusti Allah bakal ngalahna. Adunya maklun malunatu. Itu artinya mah bakal dilana jeung sakabeh dunya anu aya di alam dunya bakal dilana, bakal dipariksa, bakal dihisab. Kada itu illa terkesan min dzikrillah terkesan jalma anu sok mikir ka Gusti Allah. Anu moal menang panglakna Gusti Allah. Jadi tentang tujuan dalam kebuahan harta. Tadi bau emotan orang mah mikir. Contoh sok aya sifat mah urang teh kada demes bahasana bukhlun korek atau urang teh naon ibu korek merege hese pedih kikir naon nih ayo deh cap jahe merege hese mohon tak eta cek sebagian keterangan lamun ninggalkan sebagian keterangan eta teh dilebetkeun ni eta sifat-sifat kahewan hawa. Jadi itu aya sifat nyata sifat manusia anu kalintang sampurna. Lamun ayeuna manusia anu kalintang sampurna malah aya sifat pedih, korek, nya. Lamun sampurna ku sabab eta jalma akalna ka lini ku naon ku hawa nafsuna. Sabab korek mah eta nututin hawa nafsu. Eta teh sifat-sifat lain sifat kamanusiaan tapi sifat ka hewan. Tinggal hewan kadang-kadang perlu momennya tuangan kadang-kadang pasean perlu sih pedih tak gitu jalma anu pedih mah nyata jalma anu sifat hewan. Jadi leungit kamuliaan tinggal kamadaratan jeung kacilaka ku kalangkungan nyata jalma anu bukhlun artina korek pedih ujung-ujung mere maweng sodakoh jariah kadang-kadang hakna gerkara di kaluar eta bakal cinta kunaon cinta kana harta tak itu kadang-kadang desa ketik jalma cilaka akibat harta moal jeung dibunuh atau kabunuh kusabab bilan harta sejerokan itu dirampok hartana dicopot eta teh bakat ku cinta ku jalan kumaha bae bakat ku cinta kana harta cilaka tentunya nu kadieu orang cinta terhadap junjungan alam yakin bakal maslahat dunia akhirat bagja dunia akhirat. Lamun biasa ngajen kunaon atuh salah sawiosna bakal salamet dunya akhirat nyaeta ku akhlak anu sae. Akhlak anu sae. Cek sebagian lamun urang ngabogaan akhlak anu awak seperti urang ngarusakna amal seperti ngarusakna cuka kana madu. Tah aya rasa madu hanya tinggal rasa cuka. Kumaha sakitu kade urang yang bila mana urang ngajalankeun ka Allah buru-buru urang istighfar para taubat ka Gusti
Urang hayang selamat dunia akhirat, hayang selamat urang dunia jeung akhirat, hayang asup kana surgana Gusti Allah, tapi bibit-bibit lain bibit surga karena bibit neraka anu ditanamna paur lebat kami kumaha sakitu yeuh aturan teh cinta terhadap nabi teh sensararas tapi semata-mata urang karena diparentahkeun ku Gusti Allah karena Allah maca Quran karena Allah maca sholawat karena Allah maca zikir karena Allah maca tasbih karena Allah masa takbir karena Allah, masa tahmid karena Allah, masa takbir jeung kadituna karena Allah, sagala urang karena parentahan Gusti Allah. Insyaallah urang sadaya bakal disambarkeun ku Gusti. Naon sababna? Apa ngadankeun parentahan Gusti Allah. Nuturkeun kana jejak langkahna Rasulullah. Rupina sakitu bae kabeh atur kapunten sadayana, mudah-mudahan palsu dibikeun aya mangbasan paedahna. Nyata kasada khusus abdi anu ngaduikeunna mudah-mudahan jadi sababiah wasilah urang sadaya kakempelan lain buku urang kakempelan di dunia aya di Gusti bahkan mudah-mudahan sedugi para akhirat aya dina rahmat Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin khut masuk wa qadar billahi bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah